pangjung-jugan barudak ngorang nu ngahajat daratang neang impian ngan telamunan susuganan mangi bagja angin jarak lilimungan panganteur hariri kabur hariri mojang impian ngayap-yap jajak datang kembang impian datang mawa harapan di anteuimut kadede rasa katresna janji pasini hanapeun awi kiwari baris ngajari situ patenggang situ patenggang hampura kuring rek mulang pileleyan tuh pileleyan kiwari karita pakatina hati Pesa kuring kapatengan jeung bebena kang suli nu dipicinta anjak ka kuring penting apuk-apukan odet ka kebon teh jauh-jauh mangul awi nyar-nyar pimerang ngejabae ngajana leueur odet bawat jabana aduh merang kan awak teh kumaha atuh geuninganan ayeuna mah nulungan nan situ patenggang endah pamandanganna tempat pangjung-jugan barudak ngorang nu ngahajat daratang neang impian ngan telamunan susuganan mangi bagja angin jarak lilimungan panganteur hariri kabur hariri mojang impian ngayap-yap jajak datang kembang impian datang mawa harapan di anteuimut kadede rasa katresna janji pasini hanapeun awi kiwari baris ngajadi
Dirujak tepang sareng kreasi anu enggal ieu ti lingkung seni Darso The Phenomenon rupina mohon sajangintunan kangge ulina di Cirateun Lembang rupina mohon oge teh hilap kangge Ujang Kamsur kuring oge kudu dikintunan piraku da bisa nyeri hate otot mohon aya meureun ade hayamnya atuh Pak Haji sok atuh kapayun kreasi anyar ti Bapak Haji Darso. Tresna mekar ieu didago pakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kaung karunggah sep ah ricit na manuk jeung seorana angin melit asih ngahariring oyah nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan sangkanet dago pakar geus nganteur ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngadekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sorat pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat mubara aya ujah Seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan ini purwa bereleh sampe mangga urang sasarengan dicinta seni kagungan yang digawe babarengan cik Pak Haji tresna mekar ieu didago pakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kaung salajeng macam Pak Haji ricit na manuk jeung seorana angin nan ka Mama Hetty di Pasir Baru lucu ya melit asih ngahariring tong ngawarung wae ganti ku toko oyah nadahan musikeun rema panangan silih
Siri cepeng lempang mapai kaedan Dago pakar geus nganteur ka pangantenan Dago pakar langgeng nyantel na ingetan Cek beja cenah cek beja Dago pakar ngarekahan Cek beja cenah cek beja Dago pakar ganti ngaran Kuring wakca ngahaja arek balaka Sugan angin wasaeun nepikeun sora Pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara Gusti nu Maha Suci diri abdi nyapasrah sumerah nyangakeun sadaya-daya nu teu daya teu upaya Nyai titip tulis akang geus junuh ka waktu